Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Pangersa panembu catur, hormatin simkuring. Pangersa girang pangajen, hormatin simkuring. Kitu deui rerencangan para patandang pasanggiri biantara anu ku simkuring sami-sami dipihormat. Sugrining puji mugi dumugi ka Gusti anu Maha Suci. Syukur nu janten pamuka catur urang sanggakeun ka Allah nu Maha Ghafur, Maha Luhur, Maha Agung anu parantos nindung bang baluh dina salaputing kalbu nyingraikeun lalangse nu sumarekes salabeting hate ngagentos eta rasa nu bunga sareng bungangang keur maparinan pirang-pirang kanikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa. Kuper antawisan Rahman Rahiman tena dina denget ieu urang tiasa patepung lawung paamprok jonghok patepang rarai patetep deukeut mantengkeun silaturahmi dina raraga pasanggiri biantara. Shalawat miwah salam mugia salamina dikucurkeun dilungsurkeun ka junjunan alam panutan sadaya umat Rasul panutup usum utusan pamungkas zaman Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiina, mugia urang salaku umatna kenging syafatul uzma ti pangersana diangkeun janten umat mantena anu tumut patuh kana ajarana dugi ka yaumul kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat. Di tahun 1483 tapi ka 1520 hiji di masa kepemimpinan Raja Agung Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Tatar Sunda nangtung pageh teu saukur jadi hiji wewengkon tapi jadi lambang kejayaan, lambang kehormatan. Mangsa harita Tatar Sunda teh ibarat taman kahirupan anu mekar sempurna. Lembur-lembur ngajajar, sawah hejo ngemplo, walungan ngalilir urat nadi nu ngahirupan sakumna jagat. Di puseur pamerintahan Pakuan Pajajaran, hidup budaya anu luhur, ngembangkeun ilmu pangaweruh, tur ngakar ajen inajen kahadean. Kutilu pilar silih asah, silih asih sareng silih asuh, Sri Baduga Maharaja parantos ngawungun peradaban anu lain ngan saukur tohaga ku wangunanana, tapi tohaga ku akhlakna. Nanging hadirin, mangsa teu kungsi euleun. Waktu ngalilir wangunan ngantunkeun lapak tapak tina unggal zaman anu kasorang, ayeuna urang nangtung dina hiji mangsa anu pinuh ku kamajuan tapi oge pinuh ku tangtangan. Dina kanyataanana ajen silih asah silih asih sareng silih asuh anu baheula jadi napas kahirupan kiwari mimiti karasa luntur ku poe heas ku mangsa. Gotong royong anu kungsi jadi kekuatan masyarakat ayeuna mindeng kaganti ku sifat individualistis. Tata krama anu baheula jadi panghias diri kiwari kasilih ku basa nu kasar jeung paripola anu teu saluyu jeung budaya Sunda. Barudak ngora anu sakuduna jadi penerus kiwari melalui apal kana budaya luar tibatan kana jati diri solangan. Malah basa Sunda anu jadi basa indung beuki jarang dipake dina paguneman sapopoe. Ningali kayaan anu tos nyimpang tina tatanan, nah urang teh bade teu kecet-kecet acan. Nah urang tega upami seuneu kajayaan Pajajaran ukur jadi lebu nu kabawa angin, saukur jadi carita papaes biwir pikeun nundutan incu buyut urang. Sawios jati diri urang tumpur ludes alatan robahna zaman. Atanapi urang anu kedah mipit mangsa ngala waktu nanjungkeun deui derajat Sunda di tengah dunia. Jawabanana taya sanes. Iwal tinggal mimitian tina lengkah anu nyata. Anu kahiji ngamumule bangsa jeung adat. Di Tasikmalaya urang kawentar ku pasantena ieu teh lain ngan saukur julukan nanging marupakeun benteng saka guru pikeun ngajagi ajen mora urang. Hayu urang hirupkeun deui budaya silih asih kanu saluhureun silih pikanyaah kanu sahandapeun. Basa Sunda anu lemes jeung merenah kedah deui gumuluh dina obrolan urang sapopoe. Anu kadua, ngamajukeun ekonomi berbasis budaya. Tingali
kumaha indahna payung gelis, tapi sunar bor di Tasik, sarta kaunikan kelom gelis. Ieu teh lain sakadar komoditas ekonomi, tapi bukti yen urang Sunda Tasikmalaya jalmi-jalmi anu tapis sarta ngabogaan mibanda rasa seni anu luhur. Ucara ngagoduhan ngadukung jeung make produk lokal, urang geus ngangkat deui harkat jeung martabat budaya. Anu katilu, ngajaga alam jeung lingkungan. Suyu jeung filosofis leuweung ruksak rakyat rusak. Urang Sunda kada janten garda panghareupna dina ngajaga kaendahan alam galunggung sarta kebersihan kota urang. Sangkan Tasik tetep resik salaku enteng tina ajen kagelisan tatar Sunda. Mukur ti ieu mimbar, hayu urang gagas semangat anyar ngahirupkeun deui cahaya Sunda. Lain hartina urang mung maju, tapi urang maju bari bawa obor jati diri. Urang buktikeun yen ti kota Tasikmalaya cahaya Sunda bakal moncorong deui ka sakuliahna dunya. Sakumaha dina hiji riwayat. Pangjajaran moal leungit di dunia. Salami urang masih keneh nyepeng dalagana ajen inajena. Hadirin hormatin sim kuring, mugia sakitu nu tiasa kapihatur, hapunten bilih aya kecap nu tamarenah. Kecap telarap kana kalimah basa nu kurang antep sarehna. Neda agung cukup lumur, neda jembar hapuntenna. Ieu mah etang-etang lauk buruk pilu mija, piritan milu endogan mi hape sabrang salayak. Lebet kacaberan teu, saninten buah saninten, saninten di parapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hirup Sunda.